tah eta teh jalmi nu sieun ku Gusti Allah mah tingali cenah urusan sukuna. Eta suku teh ka mana leumpangna, sok minang ka mana leumpangna ka anak hadean kana ka awonan. Nu salajengna fi amri qalbihi. Lamun jalmi sieun ku Gusti Allah tingali dina urusan hatena. Aya hatena teh aya sifat seto henteu. Fi amri qalbihi teh aya rasa bendu henteu. Aya rasa permusuhan henteu. Sabab dina hate urang teh ulah aya sifat anu ngakibatkeun urang permusuhan. Asyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan teh terus ngagoda ka urang supaya urang teh permusuhan. Ulah aya iri dengki dina hate urang. Jadi lamun teh mah dina hate urang aya bendu ka hiji jalmi eta teh hatena geus kotor. Jalmi nu sieun ku Gusti Allah mah ngaleungitkeun sarasa bendu teu aya permusuhan. Bujeng-bujeng ka jalmi anu soleh, ka jalmi anu awon oge teu kaeng bendu. Ieu teh jalmi tukang maksiat, tukang ngadu hayam, tara salat-salat acan, tukang mabok jelema teh. Tong bendu ka jalmina, tapi bendu kana padamelanana. Jalmina mah entong. Teu sakadik jalmi nu ngewa ka jelemana kana kalakuan teping ka jelemana. Ieu jelema teh bangka warah bangka urang doakeun cenah mae maot pan kitu. Ngadoakeun urang yasinkeun cenah bareuh beuteung, marukan ngayasin kana bareuh beuteung. Padahal ibu amalan yasin teh sanes kanggo ngadolim batur. Da agama mah teu ditah ngadolim. Kapungkur nu jaalit pan kitu urang yasinkeun cenah jelema eta. Ngarah naon ngarah bateu bareuh beuteung. Marukan yasin teh jangan bareuh beuteungkeun. Padahal amalan yasin teh jang masihan hidayah. Kajalmi anu can iman jadi iman. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tah yasin teh anu diaoskeun diwurukeun ku guru-guru urang setiap malam Jumaah teh eta teh ngajarkeun ka urang ngadoakeun jalmi anu paeh nu maot lahir jeung nu maot batin. Anu tos aya di alam barzah didoakeun jalmi anu keneh masih keneh jumeneng oge anu maot hatena. Nutara ibadah, nutara salat, nutara puasa didoakeun nu maot ujug-ujug urang teh jol getol ka pangaosan. Ujug-ujug urang teh jol getol ka masjid, ujug-ujug urang teh getol ibadah. Ti mana eta asbabna? Asbabna jalmi-jalmi soleh ngadoakeun ka urang dina yasinan eta teh Bu. Asbab urang teh mata kadang nganuhunkeun ngan teu apal sa teuing teh nya saha. Umum we eta jalmi teh ngadoakeun urang sadayana. Janten jalmi anu sieun ku Gusti Allah mah hatena teh bersih. Teu boga musuh. Datang ka dieu musuh, teu hayang papanggih ieu mah. Ulah aya musuh. Jeung aya wal bagdo